Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Ngalajengkeun hanca kitab ta'limu ta'lim dina bab ta'limul ilmi wa ahlihi. Wa hukia sareng parantos dihikayatkeun anis Syekhil Imam Muhammad Majduddin As-Sarhaqi katempi di guru na nu jadi imam tegas nama Muhammad Majduddin As-Sarhaqi anu bangsa Sarhaqi rahimahu mugi Allah mugi ngarahmatan ka Imam Muhammad Majduddin saha Allahu Allah annahu sanyana anjeuna qala parantos cumarios ma'ari perkara kormatna anu sok ngaleutikeun atau teu jelas kana nulisan kitab nadimna eta teh bakal ngajadikeun nalangsa waman takhabna wama sareng ari perkara intakhabna anu ngaruksak urang sadayana kana tulisan nadimna eta teh sok ngaruksak atau eta teh sok nyieun urang kanu kana langsaan nya matakna nalika nulis kedah jelas ulah sampeikeun nulisan kitab teh nimbulkeun karuksakan sehingga membuat urang nalangsa. Wama sareng ari perkara lam nuqabil anu henteu ngabandingan urang sadayana kana eta perkara nadimna maka nalangsa urang sadayana. Wayam bagi sareng peryogi naon aya kuna aya naon taktiul kitabi neuteukanan anjeun kana kitab murabbaan eta kana teuk-teukan anu pasagi persegi 4 painahu maka sanya teuk-teukan anu murabba anu persegi teh eta taktiu Abi Hanifah rahimahullah eta teh teuk-teukanana Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Wahwa sareng ari murabba teuk-teukan persegi teh nu 4 juru eta aisaru anu leuwih gampang ila raf'i nalika diangkat wal wadi sareng nalika disimpen ditatana rapih wal mutolaati jeung nalika dimutolaahna ditinggalanana. Wayam bagi sareng peryogi naon alayakuna ulah aya eta tetep fil kitabi dina nulis saeun naon hiji perkara minal khumrati dina tulisan anu beureum painahu maka sanyana khumrah tulisan beureum teh soni ul palasifati eta teh pagaweana palasifah filosof la soni lain pagawean as-salafi bangsa salafiyah bangsa ahli sunnah. Wa min masyayikhina sareng eta tetep di satengahna ti sapalihna guru-guru urang sadayana man aya jalma kariha anu ngewa naon istimala kana makena al markabi kana mangsi al ahmari anu beureum. Jadi tina sapalih guru urang sadayana teh aya guru anu teresepeun lamun urang nganggo mangsi anu beureum. Wa min ta'dimil ilmi sareng ti sapalihna ngagungkeun ilmu ta'dimus syuraka'i ari ngagungkeun rencangan. Jadi urangnya kudu ngagungkeun ngahormat karerencangan babaturan urang utamina mah babaturan anu milari ilmu. Waman sareng urang ge kedah hormat ka jalma ya ta'allamu anu ngajarkeun
ka urang, ka tolib, ka santri minhu ti eta jalma. Wa tamaluku sareng ari nembongkeun kahinaan eta mazmumun dicela ila angin pi talabil ilmi dina nalika milari ilmu. Fa innahu maka sanyana tolib yang bagi peryogi ya tolib ayat tamallako kudu nembongkeun ieu tolib kana kahinaan diri li ustadihi di payunan guruna. Wa syurakai sareng rerencanganna maksudna mulah gumede. Yastafida nahabat ngalakukeun urang teh kedah ngahinakeun diri supados urang ngalapaedah minhum ti eta guru sareng di rerencangan urang. Mun urang rendah diri mah, rendah hati mah pikarasep ku guru sareng ku rerencangan teh. Tapi mun urangna sombong ngarasa aing pinter nya hese ngalapaedah di rerencangan jeung guru teh. Wayam bagi sareng wajib li talibil ilmi pikeun jalmi nu miliri ilmu naon ayastami'a kudu ngadengikeun ieu talib teh nya al ilma kanu ilmu wal hikmah sareng hikmah kada husu ngupingkeun ilmu sareng papatah teh. Bita'dimil hurmati kalawan ngagungkeun wal hurmati sareng ngahormat kana ilmu sareng hikmah. Wa in sami'a sareng sok sanajan tos nguping ieu santri mas'alatan kana hiji masalah wahidatan nu sahiji wa kalimatan sareng kalimah wahidatan nu sahiji alfa maratin ngupingkeun teh 1000 kali kila parantos dicarioskeun mancing saja lam yakun anu henteu aya eta mancing saja lam yakun anu henteu aya naon takdimu ngagungkeun eta man kanu ilmu bada alpi maratin kana 1000 balikan kata dimihi saperti ngagungkeunana eta si tolib kanu ilmu pi awali maratin tina mimitina manehna diajar falaisa maka henteu aya teu disebat eta tolib teh bi ahlil ilmi ku ahli ilmu. Maksudna urang sok urang teh sombong sanajan urang geus pernah ngadenge eta kalam teh eta ilmu teh 1000 balikan terus urang ngarasa teu daek ngagungkeun ka rerencan atau ka guru sabab geus apal teuing tah nu kitu teh cenah teu disebut ahli ilmu. Jadi urang teh sanaos urang geus nguping tetep urang teh kedah fokus kudu merhatikeun kudu takdim kanu ilmu kudu takdim ka rerencangan urang nyampeukeun ilmu atau urang kedah hormat ka guru urang anu nyampeukeun ilmu. Jadi ulah gaduh rasa aing geus bisa. Wayam bagi li talibil ilmi alla yakhtaro nawa ilmin binafsihi wallahu alam bimuradi kelajengkeun tina kajian salajengna. Mudah-mudahan manfaat barokah ka urang sadayana utamina mah ka diri sumkuring. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.